Teu hayang-hayang deui naik wahana PM. Bisa-bisana urang teh sampai kahayang ngising aslina. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi penting ayeuna teh ceritana urang ka PM ye. Karena emang rada FOMO oge sih. Da unggal lewat teh PM na sok katempo di jalan. Terus bener-bener lumayan gede jeung rame wae. Alhasil penting ayeuna teh urang ka PM, guys. Ieu teh urang ka PM na malam Minggu ameh ngarah rame jeung loba tetempoeun. Dan ternyata benar-benar pajubel euy. Terus di dieu teh wahana di PM na lumayan komplit karena aya 2 PM. Di sabelah dieu aya rumah hantu jeung motor cross teh ya. Tapi lamun di sabelah ditu aya wahana ombak laut. Ari kurung manuk jeung kora-kora mah di setiap PM pasti aya heueuh. Pertama ka dieu teh urang langsung naik wahana kurung manuk sakalian ngajak alo oge. Saumur hirup urang kakarak naik nu kieu. Awal-awalna masih aman muterna lalaunan, tapi pas enggeus pula nu naek beuh langsung digeong-geong. Sampai kahulu angen oge ilu naik. Di dinya teh urang langsung mual jeung hareuneuh. Saumur hirup naik kurung manuk sampai dijieun ngapok. Teu hayang-hayang deui naik wahana PM. Bisa-bisana urang teh sampai kahayang ngising aslina. Nah, ayeuna urang tinggal asup ka rumah hantu karena penasaran nempo batur sing jarerit, jadi yang geus weh meuli tiketna. Pas arek asup emang rada deg-degan karena di jerona teh bener-bener poek, guys. What the hell, boy? Nah, pas di jero teh jalana sampai di rampa-rampa, akhirna sampai kapanggih jalan keluar. Teu serem-serem amat karena urang teh enggeus nyaho bahwa eta teh jelema, tapi kaget oge ari tiba-tiba nonghol mah. Enggeus cukup sekali wae naik wahana PM, apalagi kora-kora cukup sekali teu hayang deui. Sakitu heula videona. Oke, bye bye, see you next vlog.